Oh iya iman si abang teh. Iya. Oh iya. Oh, orang asup aja namanya anak kenal motornya. Yuk. Sa. Sok asup. Wah. Naon mana hadir. Geus tanggung jawab aing apa? Tong, nah anjing dukun teh mah kos kieu patut anjing ketak mah gitu. Heeh anjing piraku gila. Anjing make cenah kuanaon. Ieu mah ting kumaha anjing mah siga nu penaki kana hatena ge. Ieu mah aing tinggal ge ka dokter. Aslina ade tinggal itu sasagitu. Nya ge mun sasajen teh mah kieu atuh di ditu mah di urang. Nya aya kembang mawar, bubuhan sejaning ngakarete patut pokona mah. Ieu mah anjing cabul ieu masyarakat nak kieu si abah ieu mah jajal we nama cobaan naon sia orang silih harewaskeun naon ngomongkeun aing teu bah dia mah ieu mah rek ningali ieu na hungkul kitu sasajena kieu alus sepeda jeung batur ieu teh bah aing apa Wah iya teh naon? aja lu tanya aing mobil lah Oh sok. jodos naon mana ka dieu Ieu teh bah rek aya maksad ka dieu teh bah. maksud naon Abi teh ka dieu teh aya maksad bah yang beunghar ka dieu teh abi teh yang menang dapat angka abi teh kumaha. gampang maneh datang ke salah aing solusina nah ieu mah para bos siga bobogaan kurang ieu mah bah tinggal kolot aing mah heula sok dipangan maneh kieu aya kumaha cece panganan ieu teh bah sarua wae kumaha wae terus kumaha anak yang cai ieu wih geus diobok-obok akhirnya wae cara mah aing mah balik nya cek aing ge dukun cabul eta mah lain dukun cek aing teh balik kalau naon diobok-obok itu aing nyanyian heueuh geus mah balik tong hayang di ka ieu cek aing ge balik ah balik geus balik ayo Bodoh teuing rek asak rek atah ge nya ieu nyangu nada bongan anitah ka aing tah nyangu nya ieu kita nyisikan ting kumaha ieu nyisikan teh pokona mah bae rek asak rek atah lapok alhamdulillah ayeuna mah geus arasa ayeuna mah maneh mah bari tinggal ngecek sangu jahit ayeuna mah siap juk jahit urang tinggal heula samuna juk arasa tali urang nya aing mah bener aing tadi ngomong teh salah sangu ieu kata asak ieu wah aing aya bahan kena carekan di wae ieu mah ieu si uleut bodoh teuing da bongan ada aing teh bisa ieu teh tuh da Leut ka dieu geura leut naon ya ieu geura naon dari uang emang ini seribu wae naon heuh ieu ieu naon ai sia itu mah ieu teh aduh urang sasak sanguna ieu cenah naon ieu aduh anjir bobo urang ieu teh balekeun tadi cek urang ieu oh ulah ditah urang cek urang tadi ge maneh mah teu da jadi can asak ieu teh geus kieu kumaha ieu teu dahar aing dik ai maneh teh goblok pikiran hirup teh kehet make jeung ulang paling ka warung sia nyo CCTV tuh ka imah aing ngontrol cing jadina aing yang gantian jeung era jeung wirang ontong cuka cokot jeung nyokot teh nu alus sia mah daging asin kehet ku aing sia sakali-kali deui di pangpengkeun ku aing sia Pek tinggal si uleut teh untuk mana itu kunaon tong nanti anjing di kieu anjing kunaon heuh agak makan anjing ekonomi kurang ieu mah ekonomi kota mah heuh awas sia ku aing mun sakali-kali deui kehet sia lain ngadon kitu we ku aing
Naon siya malalong kahet? Hah? Ribut yang aing. Untuk Ento gablog siya. Aing keur ngayu anjing. Tong ngajaring manuk teh ngadon meunang lalai aing motong. Aduh, mana ieu teh? Piraku eueuhan gitu manukna lalai cing gararantung teh. Emangnya ieu jaringan naon make jeung bisa jadi lalai kieu? Euy, atuh teh nya urang udah beureun loba. Urang geberageun deui lah di ditu jagoan urang cicing heula. Tuh benyit kelakah kena naon ini itu si kehet teh. Kena naon euy. Aing keur ngajaring manuk di dieu si Otong. Aya naon? Main ka mana? Main mah sariweuh wae maneh mah teuing. Riweuh sia teh ganggu wae itu nya aing keur ngajaring kehet. Ari maneh kita sahabat ngajaringan manuk kitu maneh teh karunya ieu eta teh manuk teh hayangeun harirup sarua keneh eta ge manuk ge panan ciptaan Allah sia daek dijaring ku aing sok di dieu kok Aing kehet goblok aing cariweuh wae goblok aing saya kumaha jeung aing. kaya mah ulah kitu Ampun euy. Serek diabarkeun ku aing leucing halusnya. Ah ngaku mawa keong ke sawah jang isuk ngabar meh hanyeur meh alus. Kabeneran ka dieu bener ka dieu. Naon ah? Eta lang pangalakeun keong ka sawah lang. Jang ieu jang isuk ngabarkeun meh alus hanyeur. Siapa? Ayo. Ya, keong teh. Mana yang mati tanglak keong emas na mau nggak mau si keong iya si keong ini malah jang para bayang para parai si keong iya mah baru udah kamarah anak poe patungnya poe ka urang tadi itu pugu kopi udun bis jalan nu aing kumaha itu aja si kopi nage enak mah mending keneh ini muslim masih Kata si mama. naon si mama geran ayah Biar mancingnya gak kedinginan. waduh mau balik